Eta saha nu nyenggol-nyenggol orang Sunda, kade gitu ulah macem-macem ka orang Sunda mah. Baheula ge ieu nya aya pertandingan orang Sunda jeung orang Barat nu awakna jangkung badag. Pertandinganna teh kieu, sok saha cenah nu bisa ngangkat suku gajah ieu, gajahna teh gajah nu badag teh nya. Sok cenah datang orang Barat nu awakna jangkung badag. Ditandingkeun jeung orang Sunda anu leutik pacekrek awakna teh leutik. Sok maneh heula cenah orang Barat cenah. Orang Barat teh datang. Kieu tah. Bek kana si suku gajahna teh diangkat. Paparaket teu bisa ngangkat. Tungtungna si gajahna teh ambek. Disepakeun kitu teh. Cereng awakna teh ngaceleng jauh. Ku penonton teh disurakan. Sok cenah maneh orang Sunda, cobaan ku maneh cenah. Datang orang Sunda teh. Penonton teh nyarung serikeun cenah. Tadi ge nu awakna badag, ngaceleng komo ieu nu awakna leutik. Tah si orang Sunda eta mah pintar atuh da. Manehna teu nyabak sukuna langsung ka tukanggeunana. Angkat buntutna, aya bujurna, tah pan aya kanjutna ngagayot disinter ku maneh teh. Ngecek gajahna teh sukuna ngangkat. Dikeprokan eta mah. Tah lomba nu kadua nya lomba nu kadua teh. Jadi sok cenah saha ayeuna nu bisa ngagidegeun hulu gajah. Tah manehna teh sok orang Barat heula cenah maneh orang Barat cenah. Si orang Barat teh tah eta teh belegug deui Jadi gep deui kana huluna teh tah dikieu-kieu teh wah kitu. Gajahna teh ambek disepak deui make tulalena. Pek ngaceng deui jauh orang Baratna teh. Langsung datang sok peserta kedua orang Sunda. Disareng seurikeun deui bisaeun moal cenah ieu nya orang Sunda ieu cenah. Tah si orang Sunda eta teh pintar manehna mah. Henteu nyagap sirahna. Langsung manehna mah usapan si gajah teh diusapan sirahna teh. Bari diharewaskeun kanu ceulina. Sok sia maneh daek teh disindrek deui kanjutna jiga bieu. Alim saya cek gajah teh gideug tuh jadi menang. Orang Sunda mah palalinter. Hidup orang Sunda.